Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipikahormat Pukintan jeung Bapak Kepala Sekolah SMK Trimitra. Anu dipikahormat Bapak Ibu guru serta staf-staf SMK Trimitra sareng rerencangan sadayana anu dipikacinta. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung sesarengan dina acara ieu kaayaan sehat walafiat. Hadirin nu salinggih, beriman kana qada jeung qadar, hartina jalma nu iman jeung yakin yen ka Allah geus nyiptakeun sakabeh makhluk kalayan ciri jeung akhlakna jeung sagala hikmahna. Qada jeung qadar aya manfaatna di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta aya hikmahna nyaeta katentraman jeung katekunan ngaronjatkeun iman ka Allah, ngaronjatkeun rasa syukur jeung rasa sieun, jeung nyadarkeun urang ti sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi. Matak ayana qada jeung qadar teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Iman qada jeung qadar bisa oge numbuhkeun kanikmatan ti Allah sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawasna, sakitu heula biantara ti abdi upami aya cariosan nu meureuna di hate, abdi nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.